Di hiji wewengkon aya kulawarga patani. Patani teh ngabogaan ucing bikang ngaranna si Manis. Basa patani manggihan eta ucing buluna kumel, awakna begung, sanggeus diurus mah. Buluna jadi bodas bersih tur kacida lintuhna. Malah ayeuna geus anakan. Beuki lila anak si Manis beuki gede. Atuh beuki haneuteun we di imah patani teh. Komo si Nyai mah saprak si Manis boga anak teradaik ingkah di imah. Usum panen geus datang saperti biasa patani sakulawarga ngendong di sawah sabab lamun teu ditungguan parena sok loba nu maling. Boh ku sato, boh ku manusa. Samemeh indit si Manis